ah aing keur ngeplay aslina bos pokona mah dianjaykeun ku aing anjay beungeutna jiga peda anjay siapa yang dianjaykeun ngahina juri ka aing teh sia. Sidik babaturan lain eta lagi si tepo tuh. Sidikeun babaturan lain. Halo bro. Tepo. Anjay. Bang Ede jeung urang lur. Siat di mana? Ah biasa bos, mojok bos. Ngahanetan bos. Ngahanetan naon sia teh si Duru? Si Duru anjay. 2020 aya kene bahasa si Duru bos. Aduh aing mah Kegaul atau ketemu kolot bos. Anak muda dong, play. Oh, tuh bos. Sia teh nginum. Yoi bos, kade sia. Goblok sia. Nyemarkeun ngaran kampung, ngaran desa jeung sajabana. Marukana aing rek gimir sia nyekek botol. Hah? Natenya ho aing jeger sinang suka. Goblok. Terus lamun ente jeger sinang suka aing kudu bilang wow gitu. Kudu ngagibrig aing aduh sieun kitu. Eueuh bos, eueuh. Bae pangaruh kesehatan mah. Najan antum jangkung gede moal ditarajean ku aing anjing neuleus ceuk aing. Kalem. Tong ngaganggu lah, tong macam-macam kana hamba lah. Aing keur ngeplay aslina bos. Pokona mah dianjaykeun ku aing anjay beungeutna jiga peda anjay. Siapa yang dianjaykeun ngahina juri ka aing teh sia. Sorry bos aing aduh keur lieur demi Allah bos. Lain sia teh naon? Eta teh doraka gitu teh. Kitu naon teh? Nginum. Ku nagara dilarang, ku agama diharamkeun. Dar nyontohan teu hade ka generasi. Merukana hade kitu. Hah? Bujang hinganya ka batur awak sorangan dikakaya kitu. Batur mah hayang sehat melaan nepi ka bebeakan olahraga itu ieu dar sia menyekek botol minuman keras. Ngageringan awak sorangan bleguk. Ganeng lah bos lah. Ganeng mal asup ka aing lah. Yes ya mah aing ge nyaho bos ku agama diharamkeun ku nagara dilarang minum minuman keras teh. Bener telepat henteu. Ngan pangrasa urang anu bodoh heuh. Naon? Mabok kikieuan puguh cukang lantaranna minuman keras. Akibat karasa ku diri sorangan jeung tara tutah titah ka batur jeung tara ujuk ajak kaitu ka dieu bos. Sapribadieun hamba bos. Kitu aya nu leuwih parah di Batan Uing bos. Saha anu mabok tanpa minuman. Nah aya. Mabok naon? Mabok jabatan. Mabok kakawasaan. Mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, kedudukan jeung jabatan, rahayat jadi korban dengekeun ku si bos. Tong dikeprokan lah dalain japati aing malah. Batur menyupor, ngadukung eta teh. Batur mah ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos, lamun saweran butuh aing bos. Yes, sia mah kitu Oke, sawer mah sakedeung deui. Kitu wae sia mah naon deui lah pokona mah. Ganeng sia ohang sia teh. Sarua jeung aing ohangna mah tinggal itu lah. Allah bos lah. Naon atuh sia teh? Kakarak ayeuna aing minuman keras teh. Tong gelut santai. Lu kahalangan. Santai.
batuan aing batuan nginum bos sia maka mana karep jurig sia teh batur mah teu katingalieun teh hayang merhatikeun wayahna we kitu anu dipayun caralik ameh aman jadi anu pangker tiasa katinggalinya sok tartibkeun masing-masing jadi maneh teh naon bieu teh kakara ayeuna aing mabok teh bos nah kunaon nyeri hate bos mun dicaritakeun mematak Cirambai bos naon inung maneh maot mit amit sia teh bapa maneh lain bos asugan aing teh yatim piatu maneh teh henteu bos aing mah komplit kene aing mah lian yatim piatu bos yatim piano naon yatim piano yatim piatu meureun yatim piatu mah teu boga indung bapa bos ari yatim piano tah yatim piano mah teu boga grup elektron bos paingan tuh masih we lah kitu bos jadi kunaon perih bos kunaon putus bos putus naon sih teh jeung kabogoh putus aing bos sia teh kerek pegat bos aduh pirage pegat jeung kabogoh nepi ka ngaruksak awak si teh minum-minuman keras kawas di eueuh di awewe sia naon pirage putus piranya adek meni hampang kitu eta pira meni enteng nyariosna moal kaalaman ku ente bos nah kumaha moal karasa bos dengekeun ku sia bos dengekeun buka jajawir cing gede naon bobogohan lain sakedeung bos 5 tahun lilana tah geuleup leungeun aing 5 tahun bos kitu 5 tahun bobogohan ti mimiti poe Senin nepi ka poe Sabtu nepi ka poe Jumaah ku aing dianterkeun gawe ka pabrik Sabtu Minggu aing ngapelan ka imah pamajikan bari mawa martabak jang pimitohaeun 5 tahun bos ngabelaan aing kaluar dina pagawean TV lomari dijual jang ongkos beger 5 tahun lilana bos bayangkeun ku sia bos ku cinta-cintana hamba ku dedeh-dedehna aing kasih mimi teh aduh mimi pipi meureunnya ide 5 tahun lilana bos minggu kamari goblok naon jo goblok Asia minggu kamari goblok depan rumah manena aya janur kuning melengkung dikawin babaturan aing anjing kata si goblok ngepret ka aing perih paingan pegang atuh oman maneh tuh demi Allah bos aing bakat tingku nyeri aing nepi ka naon ngadengekeun naon itu ieu teh nepi ka perih pasti ada lagu abjad nikah ning kumaha kapalangkakan nih kapalangnya eta ya hate tepugu rasa dabongan kapalangkakan kapalangnya masih yawe lieur perih bos matak aing ngahibur maneh kieu aing ngahibur diri sami komo aing malah lamun kieu ngapela kieu bari dibarengan ku joget-joget aing mun aya dangdut teh menta lagu daun puspa bos daun puspa nih di sawah di taranjang geus mabalik sia mah salah bos salah sia mah sa omong-omong we kitu ngomongna teh dakar mabok ampura bos dakar kieu aing bos abang nu mabok butuh hiburan aing teh bos demi Allah na bos jadi maneh teh keur galau bos khawatir galau atuh galau mah wadah cai nu gede
Anjay. Ngebodor. Bodor naon? Rame bos lah geus ngao aing heureuy baheula bos. Galon aing ge nyaho. Galon mah di mana urang dicukur kudu ka galon. Alah wak anjir lah. Tong maksakeun lah bos lah. Perih bos aing rek puisi bos. Beres. Puisi bos ngabang berangkeun hate bos. Sok atuh. Ketika aku tiku dawet tong dicampur atuh goblok maing dapet sedih aingna bos. Ketika aku tiku dawet dalam kenestapaan ini, hatiku saregsek nenyo aku yang kucel dan tak terurus. Aku ngadeule sosok kamu muncugug dan teterekelan dalam kegelapan ini. Si Aji kata sedih-sedih teuing sedih. Dan kamu pun bertanya, boy, anjing ngaranna boy euy. Boy, kamu gak kumaha onam kan? Si Aji. Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu pun berkata, boy, saat kamu butuh aku, gupayan aja. Aku akan ditotorosol untukmu. Aku sampai gogodeg. Kok bisa sosokmu itu pupuihan terus di kepalaku? Ingin kukatakan cinta yang sudah lama muncugug dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan. Amin. Tapi takdir berkata lain repa. Waduh ieu boy jeung repa. Oh iya boy anak jalan tah teh meureun. Mana karep wae sia mah. Tapi takdir berkata lain repa. Kamu malah bersama dirinya. Seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di SD dekat rumahku. Cih. Hatiku hancur repa. Why? Kenapa lo PHP-in gua cinta? Demi mami, papi dan tukang awuk di seberang sana. Gue gak mau nenjol lagi banget lo yang hinyai itu. Sudah cukup sudah aku tersesat dalam labirin yang penuh luka liku kehampaan. Waduh. Aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman Sapunyere. Sinang Suka 10 September 2020. Lain dikeprokan di sawer aing na. Sia meni maksa teuing ka batur teh teh. Sedih teh bos henteu. Da sia mah geuleuh ka aing bos. Sakitu aing merangkai kata-kata kepedihan aing, geus kumaha maneh weh, ngan nu penting ulah mabok deui sia teh. Maing lah. Minum heula bos. Naon teh minuman teh? Biasa bos. Heuh naon? Arak. Hah? Teh zaman arak bos. Telepal. Topi miring. Dah murahan bos. Cipas. Mahal teuing bos. Jack Daniel kakarak ngadenge naon Jack Daniel teh bos. Vodka teuing vodka mah mun podol banyak oh bos. Si Juri kabina-bina teuing sia mah. Aya nu tuang kan bae atuh purulukan we ku podol kayaknya. Nah si eta. Abong keur mabok sia teh. Naon atuh? Iya, heeh. Nutrisari bos. Manya Nutrisari mabok. Nutrisari nama biasa bos, oplosanana luar biasa. Dioplos kunaon? Oplos jeung cikiih nini bos. Pahang demi Allah. Abong nu mabok sia teh. Boka heula bosnya pek kumaha sia we ah. Punten.
ganeng sia teh cai we karunya gablek aing eta ciki aing nyaho lah dicarekan usaha punten bosnya sok masih we tingali bos nepi ka ngabudak ieu bos mana eueuh oge cari tanah goblok atuh sia teh teu ngadukung sia mah nya babaturan sareng kawas nu kakarana beuh we jeung aing teh euy padahal mineng salah teh sia teh kumaha teu balikan deui dukung kitu alah senga budak kitu bos kahayang sok atuh anjir heueuh we ngabudak deuleu euy mana bos nya mabok cek aing oge tong mabok goblok gereup teh sia mah sidik sia nepakeun ka aing ah nyaan serba salah jeung nu kitu mah kabina-bina teuing lah ayo batur-batur hingge